orang-orang aneh makan dia. Oh, makam kasebat batu atau batu pangkonan ya. makam ieu Pak. Mohon teh Jadi ieu teh pami kuno ieu mah kaangkat ka luhur. di kieu teh. Ku sabelah teh. Ka upami di kieu abot tuh sama de kieu abot. Mohon. Seperti kieu tuh abotnya. Oh. Abot. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Astiga, selamat berjumpa lagi, selamat bertemu lagi di channel Astiga ya. Kali ini saya sedang berada di kampung Siringit ya. Saya melihat ada salah satu bangunan saung atau villa ya. Ini enakeun pisan ya sahabat. Dan kebetulan di sini ada pemilik villanya ya. Ya, kita tanya-tanya sebentar ya, sahabat. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nepangkeun abdi ti Palihilir. Sareng Bapak saha? Bapak Apud. Pak Apud, oh mohon. Ieu teh kagungan? Mohon. Oh, ieu teh villa tenapi naon? Bila itu Kanggo ieu di perkebunannya di dieu. oh ieu teh ka palihanap teh kebon? Perkebunan. Mohon. Gagaduhan. Ibu ya teh kebun mah. Mohon. Oh. Ari bumi mah panginten Di aya deui. Pasir Salam. Di Salam. Oh iya mah kanggo sementawis pangintennya ka dieu. Ye raoseun pisan ye teuna. Suasanana Pak. Tenahnya. Mohon tenan ye pameningal ye mah ye aduh. Pegunungan, Gunung Cilabadak. Posisi ieu ye posisi kebona. Tuh, teras pemandangan ka palih dituna seueur gunung. Aduh. Gunung naon itu teh Pak? Cilabadak. Masya Allah sahabat rasain pisan. Raos Pak pemandangannya aduh. Tiasa ninggal kalebet Pak. Biasa. Si atuh hoyong ninggal penasaran ya aduh. Pak kalebet. Seperti kumaha ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh sahabat. Bagi sahabat ya yang mau main ke sini boleh-boleh saja, khususnya yang dekat sekitaran wilayah ini ya sahabat. Tepatnya ini ada di wilayah Desa Talagasari, Kecamatan Banyarwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat ya sahabat. Nih kalau mau tidur-tiduran di sini bisa sahabat. Suasananya enak sahabat, adem banget. Buat kalian yang lagi galau atau lagi pusing-pusing bisa main ke sini nih. Sholat ada sejadah, ada mukena bagi kalian yang mau sholat juga. Dan ini lantai bawahnya khusus buat ini sahabat kayaknya. Buat apa? Buat masak-masak. Ini semacam dapur ya. Tuh. Coba kita lihat ya. Oh iya benar sahabat. Ini tempat makan-makan bisa di sini nih. Tuh ada perabotan juga sahabat ya. Kalau buat di kampung mah enak sahabat lah. Buat ngademin diri gitu, menyendiri di sini nih. Dan sebelah sininya dapur sahabat. Tuh. Ada tungku juga sahabat. Barangkali mau masak ayam bisa di sini nih. Ini nggak dipungut biaya kalau mau main ke sini sahabat. Buat kalian yang dekat wilayah sini nih, mau main. Tuh. Pemandangannya enak sahabat. Perkampungan. Ini di bawah namanya itu Kampung Siringit ya. Tuh.
Ini kalau lagi musim penghujan mas sahabat enak, ini di sini banyak tanaman-tanaman yang bisa kita petik ya. Cuma berhubung ini lagi musim kemarau jadi pada kering ya, nggak bisa ditanamin apa-apa. Dan ini kolam juga biasanya nih kalau lagi hujan mah ada air ini. Ada ikannya bisa mancing. Ya teh, kanap teh. Sami kegaduhan ya teh. Pami kampung Seringi teh itu leres nu hanap itu. Mohon. Oh, pami ieu mah naon? Kampung naon itu namina teh? Oh, ieu mah Karamatwangi. Oh. Mungkin nganuk sejarah pengitanya keramat-keramat gitu mah. Ah ya, aya susunanana. Oh, caket ti pale dieu. Caket. Oh, tiasa pengintan pami ameng ke? Biasa. Mohon, hoyong terang abi. Semacam naon? Semacam ya pangjarohan anu meryogikeun pituduh gitulah. Oh, jadi kesempatan teh aya pangkonan ya, pangkonan. Tempat-tempat jaroh, Pak. Jaroh. Mohon. Oh. Pangkonan teh mengrupikeun batu di pangkon gitu. Mohon. Caket di lokasi ti dieu. Caket. Mohon. Oh. Ta pangkonan eta teh upami Siriwansina, upami ayeuna hoyong rezeki atanapi kasalamatan. Ya. Siriwansina upami dijabah ku Allah biasa eta kaangkat. Mohon. Batu teh upami tebih kana kana milikna eta batu mah kaangkat. Berat gitu Pak. Abot. Oh, mohon. Gitu. Caket ti pada dieu. Caket. Kayu atuh urang Bade ayeuna wae. ayeuna wae urang kunjung. Mohon siap atuh. Oh, ieu teh semacam makam, Pak. Makam ya teh. Mohon. Makom karamat wangi teh aya teh. Jadi Panjarohan Keramat Wangi teh nami nami jalmi eta nepi nami. nami ieu makom ieu. Oh, aya di pali di dieu. Aya. Oh, Aya teh sering kali mohon. jalmi anu jaroh ka dieu teh. Mohon seueur gitu. Lebih Di mana wae, Pak tah? di Palihan Garut, Tasik, Mohon sok dugi ka dieu. dugi eta ka dieu. Oh, Jaroh gitu. mohon. Mohon. Hoyong terang pangkonan teh acan seperti Mohon hoyong terang sejarah pangintennya. pangkonan teh ieu anu jarohan anu diperungsikan itu. Orang-orang anu makhad ka dieu teh. Oh, maka Ieu kasebat batuna teh batu pangkonan ieu teh. makam ieu, Pak. Mohon teh teh batu pangkonan teh ya. Oh, Isyarat ieu teh. Upami ieu batu pangkonan ieu kaangkat ieu diangkat. diangkat ieu ku seperti ieu. Mohon. Nah, ieu atas caket dijabahna ku Allah teh. Jadi Ieu teh pami aya pamaksadan gitu pangintennya. ieu teh Terus syariatna ngangkat batu ieu. batu ieu. Pami kaangkat insyaallah gitu. Allah caket rezekina ku Allah dipanjang. Oh, Ieu teh sanes musyrik sanes ieu teh. mohon. Cuma ukur Siriwansi gitu. Mohon jadi naon kitu sejarah pengen sejarah namanya. Ieu mah Ngalalkonkeun anu parantos. teh kaangkat nan tebih keneh ku Allah dipanjang. Mohon. Jadi penginten ieu mah cerita anu kantos ka dieu pengintennya. Mohon. Alaman ku jalmi-jalmi gitu. Mohon kaalaman ku jalmi-jalmi anu parantos ka dieu pengintennya. Jadi ceritana kitu pengintennya, Pak. Gitu mohon. Tadi yo pangkonanana Oh, itu pangkonan seperti ieu. Ieu teh. jadi ieu teh pami kuno ieu mah kaangkat ka luhur. Angkat di kieu teh. Ku sabelah teh. Ka upami di kieu abot tuh sama de kieu abot. Mohon. Seperti kieu tuh abotnya. Oh, Abot. mohon. Teh upami seperti ieu aya kuncena ieu teh. Mohon. Parantos. Di doaan ku kuncen ieu biasa disomot ieu diangkat ieu. Mohon ari kuncen teh saha ieu teh? Ieu teh kapungkur mah abahna huji. Mohon. Terus teh aya pinten aya kana ini? Saya pangresana Aki Alsa. Oh, Ka ieu mah mainkan ya teh Jang Ruslan ya teh. mohon kuncen teh. Kuncen teh nu anom ayeuna. Mohon. Itu ieu ngalakonna teh teh. Mohon.
Tinggal kapal ide ya. Memang kapal idinya apa? Ah, kapal idinya ada kami. Aya kene seueur pintanya. Oh, tapi eta masih aktif Pak, masih dianggok kene. Jangan kene. Sada pamiaya nu teu di dieu kitu nya. Jangan kene. Oh, Masih kene gitu. nuhun. Malah oh pila itu teh biasa dianggo istirahat gitu. Paminutos pengeten jaro ka ditu nya. Kade mah gitu. Mohon tiasa pengeten istirahat kapila anu tadi teh anu pali ditu nya Pak. Mohon. Oh, Biasa di istirahat di ditu. mohon. Itu ye ngalakona teh Bari pengeten teu dipungut bayaran pengetennya bade nginep bade kumaha ge. punut bayaran. Mohon. Sesuai. Mohon asal Teh, asal dianggo kasayan pengetennya teu kenging dianggo macam-macam gitu. gitu. Mohon. Susunan Karamat Wangi. Oh, janten Anu. ya. Mohon. Seputaran Kampung Siringit keneh ye. Mohon. Gitu. Oh, Daerah janten. Siringit mah sebelah bawah di bawah gitu. Mohon jantan ya teh di Pasihan nami Keramat Wangi pengetennya wilayah ieu mah. Mohon. Mohon. Ari kapalih dieuna teh sami teh kuburan Kami deh. ya kapal di Aya deui keneh. kuburan keneh. Oh, ieu mah asa arengal Pak palih Ya, dia. ieu mah Mohon. ieu mah jami-jami biasana gitu. Oh, ieu mah teu ngandung sejarah pengetennya teh sejarah gitu ieu mah. Gitu. Jadi ieu mah khusus kanggo warga palih urang dia mintanya. Mohon warga gitu ieu mah. Mohon. Hatur nuhun atuh Pak ya kana informasina ya. Sami-sami. Abdi Sami-sami. jadi terang. Sami-sami Mohon. itu sejarah teh Mohon. pados biasa kauninga laku sadayana. Serem oge Pak ya wengi mah pintanya nih para roe kene seueur teu na gitu. Bangsa pohon-pohon aja tuh barang. Mohon arageung. Kadaka itu. Mohon. Sebenarnya di bawahnya bumi. Itu aya bumi di kepilihan teh. Dia. Mohon. Ieu teh sami kagungan kene Bapak ya tanah milik Bapak sanes. Kami ya teh. Oh, kapali teh kagungan tanah teh kitu nya. Anu ibu keneh. Mohon. Sami Oh, cuman penginten di anggo pemakaman gitu nya, kanggo warga urang dieu gitu. Mohon di zaman sepuh kapungkur keneh lah. Mohon. Walau alam teh tahun sabaraha gitu. Mohon. Malah teh tahun 60 kilo ge ieu kan ke saya. Mohon. Itu seueur bumi nih kahandap ge Pak. Seueur anu nembe nu kagungan anak Mohon sabaraha bumi teh 3. kilo bumi. Aduh pami sanes usum halodonya ieu. Pemandangan ya Hararejona ya. Di bawahna Kampung Siringit. Ieu teh Kampung Siringit. Kampung Siringit. Mohon. Siringit, Pasir Jengkol. Pasir Jengkol mah kapalih ditu pintunya tuh. Nu hanapeun gunung pintunya. Sampai gunung. Pasir Jengkol itu aku budak ageng ke di Pasir Jengkol. Gaya sih. Pemandangan gilanya. Berarti tiap dinten oge seueur nya murang kali anu ameng ka dieu teh. Orang kali sekolah ge. Mohon ka saung teh kapila ieu teh pintunya. Motret-motretan masih seueur. Mohon. Oge. Di daerah pada Urip, Telaga Sari. Arameng nya ngandon ameng ka dieu kitu balotram pintunya. Mohon. Oh, Ya ketinggal pan cenah tebih. mohon. Pilahna gitu. Udah teras ke mana ini Pak? Udah wih, Oh, we nama. wih kasalam. Mohon. Wargina para Oh, pami di kantunkeun mah dikunci. kunci. Mohon. Oh. Pami teu aya sasaha mah pintunya. Mohon. Tiap hari suka dia. Setiap hari. Oh, mohon. Mangga teh sareng da sakantana abg bade ka hilir. Siap pulangnya. Mohon.